Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Barangkali sadayana kumaha kaayaan dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna patepang sareng Ibu urang diajar bahasa Sunda. Hayu urang kawitan. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang masih diajar di tema 3 nyaeta tema tokoh pinunjul. Aya oge tujuan pangajaranana nyaeta siswa bisa mikawanoh rupa-rupa babasan. Babasan hartina nyaeta ucapan anu matok anu geus puguh runtuyanana. Babasan dipake pikeun nyaruakeun, ngabandingkeun atawa ngaibaratkeun. Dina babasan harti anu timbul nyaeta harti injeman, lain harti sanyana. Tah, ieu aya conto-conto babasan. Anu kahiji aya anu disebut gede hulu. Gede hulu teh lain huluna anu gede, tapi hartina nyaeta sombong atawa adigung. Anu kadua aya anu disebut amis budi. Amis budi teh hartina dina babasan mah nyaeta alus paroman, someah jeung berehan. Teras anu katilu aya deui anu disebut asak pikir. Asak pikir dina babasan hartina nyaeta pikir bulak-balik, pikir heula nya-nya. Jadi dipikirkan dengan matang. Eta anu disebut asak pikir. Terus anu kaopat aya anu disebut bear budi. Bear budi teh hartina nyaeta gumbira atawa marahmai. Anu kalima aya deui anu disebut bengkok tikoro. Bengkok tikoro teh lain tikoro na anu bengkoknya, tapi hartina nyaeta teu kabagean rezeki atawa dahareun. Terus anu kagenep aya deui nu disebut buntut kasiran. Tah buntut kasiran teh hartina nyaeta koret, kumed, medit. Jadi pelit ya. Buntut kasiran itu sama artinya dengan pelit. Terus anu katujuh aya nu disebut bodo alewoh. Bodo alewoh teh hartina nyaeta bodo tapi daek tatanya. Terus anu kadalapan nyaeta aya anu disebut hejo tihang. Hejo tihang teh hartina nyaeta sok pipindahan. Jadi tara betahan nya, gancang pipindahan. Terus aya deui nu kasalapan nyaeta hampang birit. Hampang birit teh nyaeta hartina daekan di titah. Anu kasapuluh aya deui berat birit. Berarti kabalikanana. Hampang birit tadi artina nyaeta daekan di titah, lamun berat birit berarti hartina hese di titah. Terus anu ka-11 aya deui nu disebut leutik burih. Leutik burih teh hartina nyaeta sieunan. Lamun dina bahasa Indonesia mah hartina teh nyaeta penakut. Anu ka-12 nu terakhir nyaeta aya nu disebut lungguh tutut. Lungguh tutut teh hartina nyaeta cicingeun tapi baong.
Jadi katingali nama siga nu cicingeun padahal mah baong ya. Jadi seperti anak yang pendiam tapi padahal nakal, itu anu disebut lungguh tutut. Jadi siga tutut lamun di sawah kan tutut oge siga nu cicingeun nya, leumpang oge lalaunan tapi nyebar sa kotak sawah teh di kurilingan, teh eta nu disebut lungguh tutut. Murangkalih sadayana sakitu wae pangajaran kanggo bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku ibu sareng naon anu tos ku hidup disimak hidup tiasa ngartos sadayana. Tan hilap kanggo pancena oge dikerjakeun. Hatur nuhun kana perhatosanana, ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.